Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wengi Senen tahun gadah dina kaping 12 Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibabarkeun ku Siti Aminah ke alam dunya. Caang padang narawangan alam dunya ku sinar Islam, sinar ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nyandak ajaran Islam, agama akhir zaman. Dina kaping 12 Maulid yeuh sim kuring oge digundulan sirah yeuh. Kok kotor dunya teh kana lamur urang nurutkeun ajaran Allah anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah musyrik, ulah 12 mulu di kotoran, ngaron mamenta ka juri, gajimak, ka kuburan. Musyrik teh montong muja-muja ka setan, muja mah kudu ka Allah wae pangeran. Itu bukan naon kada binatang-binatang model babi kada itu man kana orang man ini muja teh. Anak kuda ge pan aya. Aya wae kana kuda. Eta ngarah beunghar. Yang beunghar mah. Ari menta mah kudu ka saha? Anu ka usaha teh sorangan ikhtiar urang. Ari menta mah kudu ka saha atuh? Kudu ikhtiar we menta mah. Ka Allah. Bulan mulud ngadon di kalotoran, loba nu jaro ka Gunung Kawi, ka Gunung Koromong, ka Gunung Serandil, ka Gunung naon, mental ka Beungharan. Ya Allah, 12 mulud mah lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ulah di kotoran ngadon mementa kana teu para ruguh ka buta hejo jeung sajabana. Musyrik teh nyimpang teh tina ajaran Rasulullah, tina ajaran Islam. Istighfar areling ayeuna tos akhir zaman, sakrap deui kiamat, sakrap deui imamah didongkap, kanjeng Nabi Isa dongkap. Urang tobat ka Allah, ulah motoran kahirupan, ulah motoran sasi mulud. Anu dina sasi mulud ieu urang kadah nyonto ka Rasulullah. Iman takwa ka Allah murni bersih. Urang raskeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Timang Cap Hendriana di Taman Wisata Waduk Dharma, Desa Jagara, Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.